Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga. Teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga keneh indung bapa eta adalah lawang surga. Deketan ku urang indung khidmat ku urang indung, deketan ku urang bapa ladenan bapa paeh urang geus eta teh boga lawang surga. Nikmat pamajikan lawang sorgana salaki, asal pamajikan diridoan ku salaki geus moal ka mamana sorga sakitu lawang. Mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga. Kabelah dieuna lawang sorga tuh masjid, tuh pondok pesantren, majlis taklim, Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga.